kiai. Ai nagara di pikiran ai salat henteu. Tah, ieu loba jasa tertipe Ki Haji kos kitu. Mudah-mudahan tak Ki Haji kitu dipanjangkeun umur ku Gusti. Geus amin bae nyana meureun. Ketika peperangan antara mukminin jeung kafirin kemudian aya dina menang kaya ning model perang Badar anu geus dijelaskeun ti heula tadi walaupun eta kafir nu sakitu lobana mukmin anu sakitu saeutikna dengan bantuan Gusti Allah melalui malaikat Allah mah gampangkeun padahal tanpa malaikat ge tetapi ieu mah sunnatullah kuantitas anu saeutik tapi berkualitas anu luar biasa penuh keyakinan ngalawan kafirin pimpinan Abu Jahal Abu Sufyan nu sakitu lobana tetapi na dimenangkeun ku mukminin na ieu peperangan ieu nu jadi kacamata sehingga aya jarahan-jarahan maka diaturlah jarahan-jarahan tersebut melalui ayat ini. Walamu annama ghanimtum min syai' wallahu a'lamu bimaradi walamu pada nyarahu anjeun kabeh kajahokeun ku anjeun kabeh annama ghanimtum sayanya perkara nu ku anjeun dicokot kalawan paksa melalui peperangan setelah peperangan teh dinya aya harta-harta di antarana kuda-kuda perang di antarana baju-baju perang di antarana perbekalan-perbekalan dengan rampasan-rampasan paksaan maka jarahan aya di tangan mukminin dek loba dek saeutik kumaha cara ngabagina fa anna lillahi khumsahu walirrasul walidhil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil wa anna lillahi maka tetap sanya tetap eta ka Gusti Allah kumusawari 1/5 jang Gusti Allah wali rasul jeung kajeng Kangjeng Rasulullah maksudna jang Gusti Allah teh bagian 1/5 teh penghormatan ka Kangjeng Rasul yakni yamuru fihi bimasya Allah marintahkeun melalui 1/5 teh kumaha ceuk Gusti Allah ka Rasulna hiji khumusahu lillah teh walir rasul ieu jang Kangjeng Rasulullah 1/5 jang Kangjeng Rasulullah Masya Allah pembagiannya seperti gitu kemudian nu sajana mana walidil kurba jeung karabat Kangjeng Nabi teh khusus min Bani Hasyim Bani Al-Muttalib mana deui 1/5 teh wal yatama jeung para yatim-yatim yakni budak-budak muslimin anu marawat bapana dalam kaayaan falalakir mana deui wal masakin jeung para miskin-miskin yakni muslimin anu ngabogaan kabutuh bari harta teu boga mana deui wabnis sabil jeung jelema anu ngalaksanakeun perjalanan di perjalanan aya kabutuh bari nyana jauh ti hartana na ieu Gusti Allah diatur tina 1/5 eta geus moal kaharti geus pasti moal kaharti bejang naon jeung kumaha atuh ngaji nage kakara aju perang ge henteu moal mah geus moal bae cek kula ge moal kula ge teu harti cek kula ge teu harti geus ieu ngan dibaca bae pokona mah mantap pelebang ngaji kos kieu mah nundutan eueuh masalah ieu mah ngaji kos kieu mah dipake moal ngarti henteu cak anu belah hareup teh ieu kiai menundutan kula mah geus atuh mimbabi afdal teh mah babi aula
ngarenjak we tungtung namanya nanti. Iya geus eueuh ieu mah. Dipikih ge hanya cerita-cerita pikih. Ayatna ieu dilaksanakeun moal komo di negara urang mah. Nagarana geus lain nagara syariat. Tapi ieu bajang koleksi ilmu pembendaharaan di jero hate urang bahwa horeng melalui aturan Al-Qur'anul Karim seperti eta. Terjadilah kamari urang keur huru-hara ramean kamari. Toko-toko teh digedoran teh nyaho nu ngagedoranana saha. Pasar-pasar digedoran komo Cina-Cina mah digedoran reformasi teh kamari teh. Ke tengah-tengah digedoran Cina-Cina mah nu geus kalalabur ka Singapura nu aya ge terus manehanna cindekem di imah masing-masing atawa neangan kasalametan tokona diantepkeun kunyana digedoran. Tinggal masyarakat bae nyokotan gadinya nu mawa mie, TV, kecap. Jaknyana ieu adalah jarahan perang di mana? Perang di mana? Eta kamari rame oge. Ulah nu mantak nyaho nama gua keur diuk bae di dieu dihareup jelema manggul TV teh pirang di mana? Woi, cenah ieu mah gonimah. Gonimah. Seperti gitulah. Kadang lamun diputer ka tukang deui, set masalah gedoran waktu reformasi. Encan kurang diputer ka tukang ketika zaman PKI. Encan kurang diteropong ka tukang ketika urang ngalawan Belanda. Masya Allah kemudian aya Nippon. Urang neuleuh ka tukang kadang-kadang urang senyum sorangan, seuri sorangan seperti eta lah Indonesia. Masyaallah karim. Tokoh masyarakat anu geus membaur jeung masyarakat bakal ngahadang ka Cina-Cina. Tetapi di deukeutan ku Cina kunaon jadi malik anu tadina berat ka masyarakat jadi berat ka encek. Eta kan dongeng kamari. Di zaman baheula zaman kitu Jepang kitu kene zaman Jepang anu sakitu poharana disebutake Rambosa. Orang tanpa macaan kitab Rambosa, tanpa macaan buku ngadenget ceuli urang ti kolot urang pos ya Rambosa datang. Kadengena ge serem. Zaman Nippon mah Rambosa sia. Nah, etalah katukang kurang terus puguh zaman Belanda beuh 3 abad terus kebelah dia dah kamari reformasi. Masya Allah karim urang lamun nyaritakeun leuleuh katukang tak eta teh urang terbiasa seperti kos kitu cik Syekh Abdul Qadir jeung Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sabenerna mah lain kos kitu ayeuna kudu mah urang sidakep sinuku tunggal merenung timimiti balik kalakuan urang kumaha baheula di Jakarta zaman dagang pinuh ku ngabohong terus urang jadi geng-gengan waktu di Jakarta teh beu aya sabaraha jelema nu dicabok urang kabelah dieuna urang ngosok nutur-nutur tukang cimplong main koprok, main dadu, urang didinya, waduh, kadang-kadang timimiti sit horenganan ke belah itu nama jadi bandar. Belah dia udah terus nonton golek, kadang-kadang di handapun panggung, nyolokan bujur sinden. Nah, terus sinden dipaksa dibawa, kayu mah dikekeuweuk. Diasupun ka imah ta sinden teh jakal deuleu geulis masyaallah barang kana leubeurang horeng tepos horenganan bujurna ditambahan ku angel sial jeung balik sia ka ditu mantong. Nah ieu kalakuan-kalakuan seperti eta renungkeun jeung Tuan Syekh senyum sorangan urang apakah mengarah ka surga apakah mengarah ka neraka. Geus urusan nagara mata negara urusan diri urang henteu kumaha kahareup ulah pati di pikiran teuing encan buah pae isuk
orang manggis pikiran keharap bae masyaallah ya alhamdulillah boga beas bo aya saton ya saya masa tahun teu kudu meuli beas aya mah cukup jasa boa datang boa henteu umur ka satahun ku urang geus dipasinikeun aing masa tahun ieu mah alhamdulillah boga titipan di bank deposito aing geus aing mah tenang boa isuk page-toge paeh kaharep urang terlalu ajol-ajolan ka tukang henteu pernah dipikiran asli nama renungkeun ka tukang sakumaha tadi ti mimiti balik kaharep stop ulah waka dipikiran lantaran boh hirup henteu per detik ieu urang di mana ieu lah hirup urang nu kuari hirup urang nu kuari ieu nu kuari tah kuari di dieu ieu ge urang kararumpul di dieu buat teuing engke aya nu datang henteu ka imah zohor dia tuh ger ieu teh apa di jero imah ger ngaji mah ngan kula ngadoa mudah-mudahan Gusti Allah munduk di mautan nu karolot bela lalu orang-orang nu kolot bajang geus seubeun nya hirup di dunia wah teu nu ngaminan hasud teh golimah eueuh urusan batak urang maca Al-Quran satu huruf dibayar 10 lamun urang paham satu huruf dibayar 70 lamun urang datang ka rahasia nu apal balesanana hanya Gusti Allah datang ka lamun urang diberes sirrul asrar rahasia ning rahasia maca Quran teh asa ngobrol jeung Allah geus cak Gusti Allah urusan eta mah urusan aing sia mah hamba aing kicip sia kicip aing denge sia denge aing geus teh urusan aing tah maca Quran teh kan macam-macam aya nu maca datang ka makharijul hurufna doang dibabagus serta lagam-lagamna zahir aya anu kuari mah di manaan ku urang teh sabisa-bisa urang zahir keneh kuari mana ka jero nah dihayati ku urang makna-mana Al-Qur'anul Karim teh dimimiti dada urang asup ka jero jadi kolbu di kolbu urang dipuatkeun kana fuad dina fuad diasupkeun kana lub sirrul asrar ngaranna tidinya ge masih kene encan sabaraha tetapi ketika urang geus dibukakeun hijab inkisyaf tak geus cak Gusti Allah sia mah hamba aing kakasih aing kicip sia kicip aing maca Quran ge tilok tamat nya mah jelema nu geus kitu mah tilok tamat lantaran kaburu blah tilok tamat sugan satahun tamat sabeun teu sebab geus blah kejar-kejaran kudu tamat hizib-hizib geus babur ka belah ditu di hizib-hizib teh ieu mah asal maca langsung asa amprok jeung Allah pan maksudna maca Quran teh mukalamah jeung Allah huari boga rasa kos kitu atuh teh kudu tamat mentek rata-rata di jero majelis ieu mah tilok tamat maca Qur'anna boloon abeh pajar wali burung tu jauh Swalamu kanyahokeun ku aranjeun kabehan annama ghanimtum tulisanana dina Al-Qur'an annama teh eta teh qad asad yaqas adawat ini sor qas adat ini sor wa ma bi illa au bi innama tapi horenganan anna huruf taukin mana mausul tapi ditulis tapi dituna dihijikeun ai bagus nama kapan ulah dihijikeun walamu anna ma ghanimtum tetapi ti dituna dihijikeun ulah diroba aslina ti ditu kitu bae ngan ngamaknaanna tetep bae anna ma satuhune barang geus makna ma mausul na ieu ku bahasa sakalana eta kos kitu panjang dongeng sebab ai biasa nama anging pastine yani adawat ini sor min jumlati adatin sawa ma bi illa au binaman hasor nah telemun dina alfiyah mah di mana-mana anak asupan ku emma makafah geus dibacana annama
tapi ieu mah anak mah dihijikeun nulisna satuhune barang tah urang nganyahokeun kos kitu bage saha ieu riwayat kumaha ieu kok bisa jadi kos ieu ngaji kolom tah kos kitu hese tah ngaji cenah kiai keur geus kolot teh jadi hese-hese geus mah jamal ngaji bagi parah tuh banget bagi parah geus ieu mah jadi lah bae gonimah anu menang ngarampas tina rampasan perang dengan paksa nundukan kafirin dengan motif lain harta tetapi supaya nyana ngucapkan la ilaha illallah ketika nyana ngucapkan la ilaha illallah amankeun ketika nyana henteu ngucapkeun la ilaha illallah boluh nyana peperangan tersebut menanglah mukmin hartana jarah setelah dijarah rek loba rek saeutik cara ngabagina 1/5 ambil untuk Allah yakni Rasulullah ambil untuk zawil kurba karabat kangjeng ti Bani Hasyim jeung Bani Muthalib jang yatama jang masakin jang ibnis sabil anu opat deui bagianna nu opat wal asdabul arba'ah ala ma kana yaqsimuhum min anna likullin khamsa lakumus wal akhmasul arba'ah al baqiyah lil ghanimin 1/5 4/5 tersisa janggon ini diatur Imam Syafi'i ngaturna seperti kieu Imam Maliki ngaturna seperti kieu Imam Hambali seperti kieu Imam Hanafi seperti kieu disesuaikeun ijtihadna jeung ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka panjang carita anana ayalah arba'atul atau madzahibul arba'ah bisa telah mulai jelema perang kemudian dalam peperangan anak jelema teh bisa ngabunuh kafir dedelan-dedelanana kudu dicokot jang nu ngabunuhna hiji nomor kedua ketika nyana berangkat ke medan laga medan peperangan nyana teh aya izin negara lantaran nyana mah memang askar atau junud tentara kapan beda-beda aya nu berkuda aya nu lempang nah ieu nilai nu make kuda jeung nu lempang berbeda lantaran aya kudaan jang kudana sabaraha jang anu numpakanana sabaraha nu lempang mah biasa bae aya deui nya naik kuda nya naik kapal berarti kan luar biasa lantaran peperanganana jauh kudu nyebrang